nepi ka kita terus bina-bina teuing nasib apa Kilain tejauh di enak mah. Ya, aki-aki rek pulang cenah kana. Oh, kalau kadang orang kene urang. Nah, sama aki-aki. Sakitu ge akan sehat. Jag-jag kene eta kolot tapi anang. Ya, alhamdulillah. Rencangan nama besar raya. Saya sesama anaknya di Cipadung. Lain, euy araran nih hayang hirup. Araran naon? Araran dari kecoa. Eta kutung teuing geunana teh sira lain ka dewek. Apaan dewek teh tadi teh geus ngomong geuning mimiti teh dina pendahuluan. Oh, betul. Oh. Tadi dewek nyarita ceking dewek teh rek milu kaul ka Bapak Hajat, Bapak Asyaf Aan, Bapak sama. Pak Camat Kemangung teh. Lah, Deukeut tetangga dewek gitu. eta teh. Kayaknya ada dari kamu pada tetangga. Murang kali nanti di Sepitan, Sincep, Sineng, di Gusaran, Semua. Sumping ke Giri Harja ka itu. Pulau Kakak. Ngahaja sareng Papua Aceh di Ciberem. Sekarang Papua Aceh teh. Oh, tahu di bawah kolontong. Akarimu. Tahu yang lontongna opak. Opak. Solo murah nabe murah tadi. Paling harga kayaknya. Tapi tak punya anak kudu nak kumi cinta dari kana seni urang-urang teh bisa kumaha. Bagus banget berapa kan? Terus Masih ketika cinta. aya kene geuning anu kersana ngapuayang dina zaman kiwari. Saya merhatikan karena budaya orang. Anu pinuh ku cekokan informasi tina media cetak, media elektronik, Budaya can komputer, can Facebookan, budaya barat umur can tina bliker. blikor. Wah, dewek oge kabawakeun kana Facebookan. Karena dunia maya. Milu kana dunia maya. Sakit maya. www.cepot.com.id. Alhamdulillah. Ketinggalan bawa sarung. Jadi seni urang teh sararea kudu tetap beradaptasi jeung apresiasi, kudu beradaptasi jeung ala modern. Oh, terkira bisa kegelan zaman. Oh, tak gitu. Sudah Cukolot bageula mah kudu bisa nginung ka waktu mi bapak ka zaman. ada adaptasi kekayaan. Lolonokan teh kurinna pindah cai pindah tampian. Tidak terpian, tidak makan. Ngan meureun kudu dianggerkeun ai pamadegan jeung budaya. Benar. Kudu dipertahankeun anu tetep kanu kasohorna nagara urang teh tina budayana. Budaya. Oscar Sohor kemana-mana keluar negara kita budaya. Ayeuna turis-turis urang asing teh diajar ngadalang, diajar kana gamelan, melang dewek teh sieun bangsa urang hayang jadi dalang ke gugur teh ka itu ka Perancis, ka Amerika, ka Inggris. Istilah jati kasih dikujung tinyakeun. Mode S2 geningnya, S2 gening bahasa Sunda, dina sastra Sunda kudu ka Belanda. Ke Belanda. Pan era. Benar kan? Padahal aya Sunda besar, Sunda kecil. Baik, kusilain bayangkeun. Benar. Kumatak teka muji kene ka urang Sumedang, masih kene magduhan tatali karuhun. Tradisi. Tapi Tahu Sumedang Jawa-Jawa oh, Jakarta tahu Sumedang
nanti kasok. Ayo di Cibuntu. Mata pantas pisan ke Bupati kaharep teh Pak Haji Taufik Gunawan geuning ieu buktina Laras. Burunjung sumping tadi. Oh, mudah-mudahan nu nyahan kana senina nu nyahan kana budayana di Sumedang heuh. Wah, pandangan nu datang bupati. Untung Yayan Neng Nunung Nur Malasari. Wangku. Dosen ieu ge nya. Dua anak Anak dosen Neng Mas Yuning dosen di STSI. Tah, aja nama lain eta mah raha dosen teh. Oh, tuh baheula mah di Junatan teh tos sepuh ayeuna mah urang kali keneh. Cing. Parna urang kali dikeureuh teh abeh tereh cageun. Oh, ani urang kali keneh mah. Heeh, pake umur 40 tahun dah hese cageun terus. Naon make jeung sentra. Ayeuna lamun geus saminggu di sunatan umur 40 tahun saminggu karek kumapur aya awewe ngaliwat katempo ping-pingna jauh budeg-deg teh. Ah, renyah deui. Leuh kitu mah eta nu sensitif pisan mah keur leumpang manehna teh. Dina buruan batur aya cangcut di poe. Dibayangkeun ku manehna jero cangcut. Jo budeg-deg renyah deui. Wah, ina dipakena coy. Oh, ningali kipes gitu. kagitu. Aya teteh anu sajajar jeung nyunatan teh aya 5 perkara. Hiji nyunatan, dua ngeuretan kuku, katilu ngadaung kumis, opat urut bulu kelek, 5 baok. Nah, sia teh jorang ngaranna na aing kudu nyebut bihun. Nah, sia teh itu banyak yang pakai jen bawa puluh kenur gening cenah urang Yahudi ge osok urutan kuku gening urang Yahudi ge osok urut kumis gening urang Yahudi ge osok cenah urut bulu kelek si horeng aya dina Islam aya hakikatna Hakikat kumaha ge akal. aya hakikatna teh. Oh, naon hakikat? Nya eta syakur nu manyangan kudu diteuteuk. Ya carana wajaran. Hate kakagorengan. Lagape lamun urang pasea jeung batur ulah dipanjangkeun bebeja ka anak pamajikan eta teh anak pamajikan jadi milu ngewa eta teh manjang kagorengan teh teu geus samat urang. Lamun urang boga kasalahan ka batur geuwat teu hartina teh kudu geuwat menta dihampura. Rengsekeun urusan dunia saatana urang balik ka akhirat. Rengsekeun sagala perkara kan. Ka eta maksudna mah. Karena panagihan di situ. Tuh. Nya. Raja tauhid Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Eta teh Malahan Kanjeng Nabi Ibrahim baheula anu mimiti ngadobrak pamadegan batur anu nyembah berhala. Oh, anu disebut musyrik menekan gitu. Bari jeung sorangan batur geus Tapi berkah. ngalawan sanagara sakarajaan si Raja Namrud. Raja Namrud jeung anak buahna teh nyembahna teh kana patung. Sedangkan anu sok nyeunan patung teh bapana Kanjeng Nabi Ibrahim deui. Eta teh. Sanggeus jadi patung disembah. Tah, Kanjeng Nabi Ibrahim teh neungelan patung nu leutik da ngajajar. Paneungeulna teh gantungkeun dina patung panggedena. Pangadeungna aya kitu kan. Sejarah tak tupuguh ambek meureun. Laporan tanuluan patung teh. Yen patung secara remplak ewak Kanjeng Nabi Ibrahim bener cenah sia maneh neulan pangeran aing nepi ka sararongek Cek Namrud. nya ya pangeran songek ya Stasiun di Nasib teh makan songek.
termas cina itu mulai patung lupang gede dan kening cina itu panengan ya gantung goblok wow kang Nabi Ibrahim mulai dengan carekan banyak cina siapa patung bisa nengel jadinya memiliki hujah atunah cina itu bisa nengel memakai semua kusia gitu wah lebih kah ditewak kang Nabi Ibrahim di dulu nyeun pancaka deta seuneu ieu suluh ditumpukeun dulu kan gede tuna dina luhur suluh asupan minyak seblok gur hacetna burung geretek digigir dihareup di tukang seuneu ngadeuketan Ibrahim pangeun nyeleung hari tadi sawarga semua mun cara dalang teh mah widadari pating cerit para dewa pating korosea awak candra di muka cing geledung tinggali teh dina panca tiga wah patekan nya Jibril diutus turun ku Allah Jibril lan lamun cek urang Sunda da urang Sunda mah kana ngaran jelema teh dicoba tungtungna lamun asep sep mana sep iya itu lamun kadeti di si hari lamun ka Ari merencu sakapun itu lamun ka Pu Aceh bung depan begung dan ampun turun maneh kadunya pria bejakeun ka Ibrahim geura nyingkah kitu teh seuneu geus deukeut cek dasar malaikat oh malaikat tapi jangan malaikat sakira malaikat cicing di payunan Ibrahim ngajanteng him Jibril ini Ibril naon Bril saur Allah geura nyingkah eta seuneu geus deukeut ceuk Jibril ka Ibrahim baca Ibrahim walerna seuneu we cenah tong panas oh kitu eta Jibril ngobrol satu syawat cek payunan Allah kumaha cenah Bril itu cenah saurna teh seuneu we tong panas dirinya Allah nurunkeun wahyu teh yanna rukun ibadah wa salaman ala Ibrahim seuneu tis jeung kasalamatan pikeun Ibrahim beak suluh kaduluk Ibrahim ngadaneula aya dulukan teh panas paling bawa tahu sudah nah cuma kieu bawa tahu kumaha kudu memang ada dulukan saya tahu jangan potong dileuwihan aja tambahan sekalian Jibril oke beak 40.000 bolak-balik teh bener-bener teuing eta tuh udah kena angkot kayak gitu nepi ka ayeuna geuning anu teu ilmuan majelema teh yanna rukun ibadah wa salaman ala Ibrahim teh dikuasaan hayang teu dulu angere keuna ku seuneu salah kaprah padahal naon peti isan hate di mana aya tatangga kabeli mobil ulah kabawa panas alhamdulillah Gusti tetangga abdi kabeli mobil keun atuh tetangga nu meulina abdi nu rek milu numpakna abdi nu rek milu ngumahna alhamdulillah Gusti tetangga abdi geus kabeli sawah abdi nu rek macueuna jadi ulah kaduru kurang teh batur teh ulah kapanasan tuh alhamdulillah geuning Bapak Camat tangga wayang abdi nu rek lalajona tuh da teu mayar teh alhamdulillah tetangga abdi Gusti nyanung abdi nu rek hilirna ulah semuanya
Ieu mah kumaha tatangga kabeli mobil, tatangga kabeli sawah. Ngaji monyet. Kaduru katena teh. Sudon. Ulah kitu. Sujud ka Allah. Nya Eta kan eta jadi ulah panasan urang teh. ulah hidup kapatri urang puasa Jelema panasan mun cilaka. silakan Aya jelema panasan. aya itu deh dia mah dongeng nih Aya mah dongeng. kumati dongeng aja Aya haji beunghar, haji teh dihareup teh jamu air. pun dulu Haji teh kieu we isu-isu teh gedaya dina kursi. Ari nempo ka luhur aya budak-budak awewe keur mau jamu. Olu itu budak. Ya teuing budak tetangga nu sangsara. lapar Makanya budak yatim ini budak teh. Di tempat di handap. Gusti itu budak ngopi kata di calana. hidungnya salah Jangan calanaan aku hidungnya. orang Nyai lain dulu was budak kecil hul. Muni burulu kata jamu nunggu si genong teh. Pak Haji pun tering cenah di telapa. Sudah teuing geulis. Sok cenah jamu na kumpulkeun bawa. 100.000 jik pakai meuli calananya orat teteh. Pamali orang cebong-cebong budak kita atauna jamu ka bawa duit ongkos datang ke ka indungna ke darana indungna teh di pasihan artos ku Pak Haji 100 alah nu mana sia nyai jeung indungna teh nya kumaha riwayatna nya kitu cenah tadi pasihan artos kayu keur meuli calana dan rumah sia nyai teh cenah teu di calana ngalamun eta panas ku milik anak cacak anak 100 komo aing nu keduluan lain subuh kene ngalaan calana eta cangcut indungna kereke naik kena jamu pasti ka aing 1 juta pedapis dewasa kereke cuci ke ngajegang di luhurnya kenapa apa beneran Pak Haji tinggal ngadak ini tadi gedaya kene jo tempot kamari budak na ayeuna indung itu lebih kapoek jadi itu budak pasti 1 juta ka ieu ya tidak pikiran nanti panas ku anak teh apa punten Pak Haji cenah abdi teh dahar dengan kelapa heueuh bae jum jangan jauh bawa ka itu saya duit cenah 5.000 cenah bawa disangka 1 juta nah bet 5.000 pange naon Pak Haji meuli siruet turun menulah pala-pala teuing tidak aya nu dipuji ambak aya naon puji kebaca dari puji apa aya di kampung teh ngadak-ngadak ya aya taneuh ngebros jadi situ kira-kira 200 rumah itu ngebros si orang mulai ngebros teh mulai digegesan ku buaya di jero ya aya 5 sama buaya jero hadap teh gitu tah selain daratang di kampung di mana-mana tas itu teh dieu di riung jelema-jelema dan buaya aneh ujung saya nu mau motor tah cekik naon cenah aya kolam jeung aya buaya di handap wah eta mah lubung haeuh kitu nya bawa motor Pak hei pengumuman diaturkan ke masyarakat sadayana saha-saha pemuda anu luas gajeng kana situ bari jeung salamet naik di karuhun dihakan buaya tah ieu motor puing dibikeun itu saya marah surah sok sia wani ada sieun buaya bener ai ti budak kulondo ai gajeng gejebur pemuda pur teh surah buaya tarurun ka tidak darat teh ngapan eta budak naik teh karuhun wah salamet teh
ke luhur. Yo surak sararea. Wah, asik boga motor. Eta dipuji teh lain atau karena dengan bedom. Goblok. Saha nyuruhkeun aing tadi goblok. Lain nyupiran lalaki yang boleh awewe. Oh jadi TKI bro. Jadi TKI, jadi tenaga kerja Indonesia. Indonesia di Arab. Jadi supir di Arab teh. Oh. Aing balik di Arab 2 tahun bawa duit real. Oh pak. Aing mah nengang. 2 tahun gitu. Aing hayang kaca itu kawalungan gitu. Ada pemajikan anak atau manusia laki datang. Tadi bawa duit gede. Oh, kadangnya di bangsat. Yang si Anu cina datang di muka mau bawa duit gede. Wah, sabot kacarai, makanya maghrib gede. Sabot kacarai, bangsat abus ka imah. Abus ka kamar nggak bedol lemari. Maksudnya mereka mau duit real teh. Itu ngebedol gitu kabur daratan lu teh cai teh. Bingung teh bangsat. Di kamar teh kabeneran nempok ka luhur aya yang parah. Terekel ka parah jempol di luhur. Malu-malu balik di Arab mulai sono. Oh, jogger cari tenang gatrik. Ada bangsat di luhur kieu. Itu si goblok. Benar sudah HS ayuan HS-nya. Mungkin ke jam 12 puting itu terus sare da sono mau majikan. Wah, gerdui we cenah jam 12. Kata bangsat di luhur jeung hayang kieu jeung Arab. Nepi ka jam 3 subuh, geus jam 4 subuh jadep ka waktu adan ngusapan eta salaki ka pemajikan deudeuh nyai teu panggih 2 tahun teh cenah nepi ka ulenan eta bangsat amak di luhur teukeun makasa aya kieu sama amak ngadenge kitu eta bari teu merangkeun teh sakaligus bari kabur bari ngomong kieu sakalian kalapaan anjing wah rupa teh oncoman goblok dari apa kita membuat ambak fresh dan punah balik ke bang sate merokok kecapan goblok kurang jurang gitu nih cara moka nggak ada mau ayah deh nu hitut wae udah kawewe banyak kita teh bocoan hitut wae gitu wae lumpang deh gitu we yang ujungnya teh cekcok dan itu lelaki yang awewe mah beda awewe lelaki mah aja dud aja pes kalau bau pisang mah pes mau sinen gitu beda deui nggak geber jadi yang itu dalam udah kadenge katakan besok diidikeun yang kecerek itu sinen mah eta mun itu teu terek bijil ka tukang mun kehalangan ku keuneung keur emo kapaksa sasalak teh mun jalan ka hareup teh nyaho aya nu kadupak mun nya teh lemer Batak sinen lo mengelang dengan ayah si geber itu di wajah teh ya si layung, si towe, si cangkulileung sinen mengelang si balon
nyanyi gitu. Ya ampun, jok penuh, tidak ingat. Betok, jadinya dilani si balon. Ayah silaja, disebut silaja mah riwayat teh sinente tengah penting aya kieu. Tengah wayang di manengang. Andere beureun. Kucatri. Numpat ka pipir sinente jok porosot teu kuat aya kieu. Barang gek diuk kitu lempeng pisan kana poros raja. Saya kitu lah, lekenya. Saya kepikir ternyuhun jelajah. Tak dirinya disebutnya jelajah. Ayo deh kalau yang tahu dari Polri. Ayo lu bocor. Kayak budak kau berarti. Wani gawe jeung batur daerah. Beneran we aya budak ngora di lalaki sarua panca panyakit boson aya cek bapana teh urang kawinkeun cenah lah abe teu eraeun aya sarua sapanyakit cenah maka kering hampura teh oge aduh manis beneran budak teh barogoheun kawinkeun ai baheula lamun budak kawin teh sok diintip kumitohana teh nyata budak bisi teu hade lamun budak hade gitu tata isu-isu teh sok suka kumpul deui hajat disebut lumas masjid hayam nyata syukuran budak geus hade gitu. Ayo bapak ada gitu ngintip pindah ke imah bilik babari kalangan ku bilik kumpul kamar teh ngintip ke budak malum budak ngukur boson pan gitu silit temalan gitu teh mana teh bapak teh joget ada bunga radio mungkin dikenangan ku itu gitu di kamar teh dus dus kemana nih ngasih uang buah anak aing dipaehan orang bapak nanti nyampurkeun aing pantau lain ku pantau kai ulama kudu digituin bukakeun oh sudah jadi paehan jadi kudu dipake boleh yang wujudnya tak tutup bukan laki ngeus aja meureun gitu tak kumpul di jero di bab kita buka kalau buletin lain datang sa desa tah aya buletin gitu orang Cina macara wokal tapi aja dongeng udah rame orang masang di dongeng udah ramenya apa pikir karunya jadi we udah rame ayo kucing ya kucing telapar ya perlu buka kucing dari para band perlu pinang itu tangan sakit itu dongeng nanti nah pika suryauna pikir kerja teu rame kan kuninang keur rame dan mudah mau pakai dongeng itu aja rame itu orang mau mana kucing ya sempun bersih dimakan penting banget sini namanya kan baru lebih bulan dengan hibur dari nawale beras ras kejadian alam lebih kaki lebat babah yang musibah terus-terusan moga-moga we urang doanya mudah-mudahan negara urang buru-buru rengse tidak bisa lupa persoalan
musibah Amin. mulus rahayu gemelang selamat nya paingan eta saur rasul kapungkur Masa orang muke bakal pangi jeung hiji zaman Quran kari tulisanana nu dakwah kari ngocoblakna nu ngaji kari halangna tapi kajahatan beuki loba oh tante oh ayeuna karasa rasa kurang kan kemudian dari kiamat da janji Allah kitu dunia bakal kiamat bakal dihancurkeun bakal dicekat-cekatkeun deui urang teh di kuburan oh kurang teh impar cenghul numantung kana karesep kana teh dicengkatkeun teh oh gitu akal oh kapan asap kumari ada mode itu teh gini profesi mode Syekh Abdul Qadir Jailani Syekh Abdul Qadir cara-cara ieu jelema baheula mayita aya eta mah biidnillah ieu mah biidni biidni wungku can hirup mayit yo cengkat yo cangkeung nyanyi mayit teh si horeng nu dipikaresepna baheula teh eta nyanyi dumata kade perayagan sararea culkeun karesep mah model malaikat ngobrol jeung Kangjeng Rasul hei Muhammad gerak pikaresep sakur anu dipikaresep di alam dunia ngancing inget nu dikaresep jeung nu dipikaresep bakal pegat oh eta teh gerak pika cinta wajen sakur anu pika cinta di alam dunia ngancing inget nu mika cinta jeung nu pika cinta bakal pegat dan mata kadesa oh benar kan banyak ulah pikaresep teuing yang boleh musuh bisa ke bawah kan itu tahu borok itu nu resep teh musuh jadi nu gelo di rumah sakit jiwa gitu ternyata nyere dina kolam bukan dia what dina bak mandi gitu what cek dokter tinggal liwat kebenaran dokter teh seueur cenah laukna goblok cenah dokter manya di nu biaya lauk dokter eraeun gimana dulu materi imam gitu ya benar kan pangan resep kamu dari tukang kalau mungkin diduingkeun atau dinyari dihirupkeun deui teh sageusna kiamat yo morak sogok paling tangguh ka neraka cenah dieu kita resep ini bukan di neraka tuh amit-amit sinen maksinan ini kalau dikaresep ting kana nyinen berapa letak sepanjang kilometer tegek jadi kami maka tesu dibuka pendidikan kasinan tukang bohong teh teh nahulur teh barang nyuwur tukang rembab dibenci teh salilana panayagan kabeh kakak kanuna sinu neraka nempok teh kaluhur ka sawarga aya nu keur digiringkeun ku dari 40 nyaeta mah kebenar dalang ya Allah dalang model benar ulang nasihan dia wah pilu poe di obor nanti nanti kau pak poe dalam triumfan kai si orang memilu kain dia kering dendam kain tak gitu penyakit di kalian orang lain merupakan gitu merupakan anak kamu padahal kamu dalang dalam presiden oke dari salah lampah mangere ke neraka boleh di dia tukang macu ini ke Mekah bareng yang presiden sarwa baju bodas datang itu nya anggar di imaman kubatur kan sok SBY yang jadi mana maut canak layona kaula pasar aya nu meuli bandingkeun hargaan mana jeung bage teri hargaan bage teri tak kitu gablek naon dina surat ar-rahman nikmat kami nu mana nu dibarahongkeun ku marane urang dipalungkeun nya bener kan Asy Asyik wah Pak Haji Asyik
ladang ngawayang 2 mobil sawah 5 pamajikan gelis beak we nyawana diusir tak anakna ku pamajikan dan oge batak tong sombong oge siap teh ke pamajikan teh bapak silahkan untuk pergi selamanya diusir secara tidak langsung di ruang we eta imah ladang aing ceceuleuweungan di lembur batu pake es kumaru grafik bayangkeun ku dia lain sarimat nyeri jadi hate aing mending paehan heula aja deh karena sarimat ya mobil bagaimana Pak abeh teh nyeri hate balikeun dari sok taikin kumari apa pamajikan nu heula paeh pasti aing kawin deui gitu tuh si cepot mangke digenteng di museum di belakang apa sih sieun mah jadi tulang akan bakal abadi lekanya tuh gitu cenah we buat tong cara ngomong oge hirup teh lah ulah segala di aku teh ulah segala di aku muji we jeung syukur urang terus benar kan Lujang sumping kulungan nuhun cepot lah cik atuh sampe ala naon ketubieu bade ngalalam gunungan tong ceuk saya ayahnya tong ngarepotkeun tok ayah sagu kumaha aya ge kuya boncit wae kitu pencit hari eueuh watunggal eta kuya sagede pelog eta ku karoo watir atuh besit koya si watir sakitu lalungguhna kuya teh ulah dibeureuyan koya mah si nyapa ge pikawatireun jadi geus sabulan ieu teh Kakang Semar teh teu damangna ceuk laras kaulan nun rantos sasasi kan kawitna mah panas diri se kitu biasa aja pamencetankeun ku abdi teh dipencetan uriang sadinten gua dinten anak langkung parah ieu teh tarik teuing meureun menceta aya mencetanana meureun aya urat nu kagencet urat nadina kumaha aya urat tuluh meureun teuing kumaha tina naonana mencetanana teh mimiti na inung suku ngajana inung suku jangan beuring teh hulu baru bapak aja pencetan baru naik dengan kan suhunan nonton mana itu nek mencetan sirah naik karena suhunan nek kita omong lagi luhur nah ya naon di mastakana doh bilih aya kapal aya tuh aja Kakang Semar dina nalika nuju sasauran tiasa nyarita keneh anu mawi kitu saurna teh patos-patos lumpak caringin di buruan oge palai tepang heula sareng sadayana dulungan nya teuing eta panginten bade nyuhunkeun dihapunten maksudna mah urang ceuk abdi oge kitu agar hapunten tina sagala rupi kalapatan sapanjang ulun kumawula abdi tidak yang kuciwa pang nama bapak kulan bilih pun bapak tumatamut kaagan kapungkur di dugi kayu nadasan bayar bilih tumatamut gaji kaagan kahoyong maridokeun ku agan teh daran teu da wala kulan bapak maneh matara kitu cara mun si cepotnya ya ada jeung anakna daya sakut paut bapak ari butuh kieu sabenerna kaula ge lain dek ngahajana geuring da teu apa kaula ngahajat datang ka dieu teh ieu teh mangih kajadian anu berat di ungkulanana aceung cepot da wala kajadian naon kajadian naon dunungan hareng-heng kudedengean pajejet kudedelean raja-raja di Satatar Madya desa Satana Pratipi sabelah dunya begitu yakin raja-raja teh loba anu sujud taluk sabab dijajah ku hiji nagara anu disebut negara awu-awu langit anu dirajaan ku Prabu
jagat netra bayangkeun sangeunahna hirup dijajah moal teu harengheng ku dedengean pajejet ku deuleuan ta eta raja teh yakin bakal ngarembeh ka negara Amarta ngajajahna ai negara astina Wirata geus kabege geus kajajah geus ngirim upeti ka eta negara ngan urang we nu acan teh urang sareng Pasir Huni nu acan teh dua deui nya aya raja anu beunghara teh tina suuk oh saha ka Juragan Arif Prabu Arif ka eta aduh Arif aya oge raja anu beunghara teh tina Karae saha ka Prabu Marhaya oh eta ge raja gen tah kulantaran ieu negara Amarta jadi ancaman nya agan teh kedah sieun sok we lawan agan sing kieu aya manuhunna ulah alit manah sawi ngajajah urang lawan abis sanajan pangkat RT acan siap sanajan tina mangikan nyeri bapak ngantunkeun paripaosna sakirana eta negara ngajajah ka urang mah siap tempur alhamdulillah siap agan sing kieu pati jiwa raga abdi nya ngan moal kuat sana urusan eta mah kuat sareng teu nama ada perang anu penting perjuangan kewajiban perjuangan anak urang ulah palai dipunten ku jelema abruk kapungkur kapan dijajah ku Portugal pistol urut Portugal ya kene oh ya kan ngan pangenyangna jeung teu disada we deui aya kene teh museum di dagete gitu aya cara anu lantip sajabana ti urang naki serangan carana bicarana teh carana teh kaula teh guguru heula ilmu ka eta raja pada disadap dek disadap heula pangartina ke di mana geus beunang pangartina urang bakal nyaho kalemahan maranehna mulungan bari lumpat teh ngeunekeun bari pulungan jadi bakal ditinggal heula kalemahanana musuh upami tos beunang ilmuna bener kitu pot wah laku tah kaula teh geus sah jadi murid manehna atau kaula teh sugane atuh negara teh aman ulah kajajah dah ngan ieu syaratna berat pot aceu naon syaratna kan naon syaratna ai syaratna teh nyaeta kaula teh kudu mawa jelema menang neuteuk opat dah luh Gusti kan ingin lagi syarat jelema kengeng neuteuk opat nya dipaehan heula ngan geus menang maehan mutilasi tah eta dicacak jadi opat sabab eta raja teh cenah lamun dek mere ilmu ka batur teh kudu ngadahar heula daging jelema uluh kanibal kamu ya naon kanibal teh amari geuning dipake ku Barcelona disepakan itu eta mah eta mah bal atuh ai bal mah di mana nyarikan batur ngieu bal ka mana bapak jauh-jauh atuh Ari pasianna bal Ari pasianna bal di Bali jadi teh dionang sia mah dia sengeunana we ai cager tak kitu jadi syaratna teh kaula teh kudu mawa bangke jelema menang neuteuk opat saha kaula nu wah aku cepot hari ngomong teh sia diheulakeun dicacak ku aing amit-amit anu dirontok si aing mitna teh dipake heureuy sia teh heureuy mah heureuy biasa
Kedah kusaha kaula nun ampura ieu kasararea anu kapenta ku eta raja teh lintang ti Semar Badranaya. Wah. Gusti tobat Katutuh. nah mereka turun katutuh nasib teh jang keur malabu kata mah katinggal tihang Sudah jatuh ketika tangan ieu. hari hirup nu leutik tara kapalang ge Akang salah kieu lain nih. jadi wayahna ieu Kakang Semar teh ku kaula moal aya dicacak di dieu mah sabab anjeun bisi teu tega rek dibawa we ka leuweung ku kaula rek dicacakna di leuweung dek dipenta cepot dawala cing inget ulah amek da ieu mah keur melaan nagara jeung bangsa urang salamet Allah hitung-hitung pengorbananana nah pikir ku maneh nah mending kabeh rusak nagara jeung masyarakat nah mending ngorbankeun hiji berat. Gusti nu Maha Agung kabena-bena teuing nulungan atuh sawios sareng kaula we sareng cacak mangga teh teuing kaula nu saya nama abdi heula we Wah tega kita. da moal tega pagitana abdi da puguh aya kasauran bade dicacak moal teu kabayangkeun upami teh mah pun bapa dicadak Mata bang beung. abdi moal kiat sieun koswet pasti bakal bang bleung abdi kaedanan guna jadi kolot Segala diudag. pasti kaelang-elangan panginten abdi saya nama abdi heula we pulan abdi heula kan naon pot abdi heula paehan sabab abdi teh sangem ninggalkeun bapa dicanak pada dicacak Mata kagegean ukur ieu heula abdi teh can bisa mulang terima kana jadi kolot da ieu mah pamenta maneh lamun nya teh mah na tega kitu mangga teh teh ngasapun bapa we sarametkeun ka atuh cenah bade dicacak ge kun bapa 400 paeh mah abdi mangga teh teuing maka ukuran ya kan. moal kaunggulan ku abdi moal jadi kaedanan ka abdi na kan Wah eto. katempo ieu naon Wah, jangan kan? sama kan jang lalu luasankeun bae mah heula jang da manua kuat mah entong geus abdi mana atuh kuring heula entong dalam HP mah bisi eueuh sai mangalakeun sai eueuh suluh mangalakeun suluh bae dega gerak-gerakeun kategaan pae awak maneh cepot tegang pati ilang dunya sawarga guna we ayu papatan patah pernaya caang bulan 14 teu geuneuk teu maleuk meuleuh bakti mulu jalan ke desa Sapuan mangga naon pamenta pamungkas maneh saacana pae pamungkas pamenta abdi hoyong ka kuping hampura emak sanajan bapa tos teu tiasa sasauran menawi cepil nama ngadangu pa abdi hapunten Pak Tenan. nyusahkeun nyapekeun ka bapa ma abdi teh teu nganggap indung sampeuran ma teh indung tegas abdi Kanyaahna. hoyong ka kuping ku abdi jelema naon ngaranna upamatan parido hampura indung jeung bapa ti hampura aja mah heula pun bisa mepot entong mah manguruskeun pun bapa nyola pileuyan keun bae kurik dituturkeun ku kuring ulah mah bisi eueuh mangalakeun sulu yap kade cepot Loh, nya aing maneh bener geus tega mah aduh dawala Gusti aduh ampun teh ya maaf ampun teh abdi dihampura aja Allahu Akbar ngok sajajarkeun abdi ge kan kapala ya. mangga kulan tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu papatan perpat pelayan sang bulan 14 ya Allah Allahu Akbar mah hapunten abdi mah dihampura da wala
gabungan kahayang maneh cepot Ngeri. Semar Badranaya sanajan kaayaan kitu tapi cepil nama ngadangu kuata kuantos Semar Badranaya dudu wong samanea mangu satru sing madu trahing kusuma titi sing ardana wiri darah dewa kamanusan ngadak-ngadak Semar Duh. keluar nyawa tina ragana lingwang muksua salirana lingwang muksua salirana salira muksua sapisan tobat naon aja aduh ampun teh Kakang Semar geningan pun lanceuk ketos teu aya Tos ngantun kuncen. pileleyan Kakang Semar asa ti anjeunna mulang kanjeunna hapunten sapanjang kaulah ngurus sapanjang kaulah ulun kumaula Kakang hapunten ceuk Kakang Semar dek dibawa ku kaula aduh kaula ge hoyong ngurus kaula ge hoyong mula sara dunungan dek dibawa ku kaula hampura nasib Kapiuhan cen. kitu kaayaan kulawarga Semar Badranaya dikawit kejadian Rajapati oge Siti Ragen tekian anak korban salaki mati itu kaayaan ngadak-ngadak ye cahaya anu keluar tina wujud Semar teh ngabentuk jadi hiji manusia Duh. kaset ngarempereng kone Leres. dedeh mah gening anjeun teh istri sajati Dah. Sebar istri solihah teh eta. anjeun teh putri raja ti nagara Sekar Mume ku bapa di babawa sangsara tapi tetap sumujud ngabdi Leres. kanu jadi salaki jeung eta deh kasih astaji ngadawala ka anak sampuran depika sarua pisan kanyaah ka dedeh teh jeung ka anak pribadi Daya dunya kinas. paribasana teh aya dunya kinasihat bagja Teu asup kana Bagja. gara-gara CBS. waras tuh kan jati-jati tuh kan waras waruya kalayan izin anjeunna cager mah Dah. Tapi nah nasiban nepi ka kieu ampun teuing sastra jing apa teu bisa melahan tepung awewe nya pangawakan awewe. teuing Arjuna teuing kudu kasaha minta tulung kudu kasaha kaula minta bebeja nasib nepi ka kieu Aya naon ari wa istri kurang. Pika hari wangi. Satria kaula saha sampean oh kaula laras Jing kapan ajeun teh pamajikan Semar Badranaya Doh. saeutik gedena anjeun teh katepaan ilmu panemu jampe pamake minim anjeun teh katepaan mukasapah hartina mukasapah teh tobros paningali ti lahir nepi ka batin lamun bener anjeun istri sajati saha ieu kaula
tobroskeun peninggal dewa istri. Dewi Siti Ragen garwa Semar Badranaya Tuh, ya hingga. lajeng ngagunakeun indra kagenep langsung ditepakeun kana socana bray katingali eces jentre pertelang mah golejen ieu teh Semar Badranaya. Bolah. Tobat teuing ieu aki-aki geus ngaterian teh. Ari geus banyoan. Aya geus banyak teh kabina-bina teuing kumaha lamun kaula mah jantung. Eta geus tempat cibit letik teh mah. Beda cibit deudeu mah cibit sayang atuh ausul. Semaka pihatur hani. Nuhun pisan darling. Ada. Bos Romlah. Kabina-bina teh ngaitos ngaheureuyan teh ieu mah aki-aki teh. Ada eta siwa teh lah. Nuhun. Kali seri datang usaha teh barang. Kewana nembe ngopi ngai darling teh naon? Apan menang moe jadi darling. Garing eta basa darling. Kau gitu kena umi, kau kaabik tetap gitu. Nanaon tuh Maila? Baiklah, aku Ulah hilap ngopi heula atuh agak supados nyingrai kitu tah sumuhun. Nuhun mak bener. Kiningan ieu teh kumaha ieu teh pamaksadan nya maksudna mah kitu urang rengsekeun ieu kajadian. Res ulah dugi kahayang-hayan mah. Sarerea urang sakulawarga teh kudu jadi solusi tina nu paha kararepet dunungan. Kade ma dina hate ulah aya dendam ka Arjuna. Lamun ini tina dendam hartina ini tina durukan. Ini tina durukan kaituna kita jadi ruhak jadi lebu. Jok kurang ini tina tiis we. Laras kaula nun ayeuna mah geuningan parantos gentos sifat gentos rupi Dah singit aya nama kan. tangtosna oge panginten sagala rupina digentos kangaran-ngaran oge digenti. Moal Semar saha Dewa Nur Cahya. Alah, aya kepayu sareng Dewa Nur Cahya. Ya kumaha nasib anak urang keun. Kadi pindah mana? Pindah mah. ngalih mana kapengker. Nah, Teu sangka teuing eta kakasih duwi ka sae kitu Dewa Nur Cahya. dah Ai kaula moal digentos Siti Ragen. Ayo ting-ting. sanes alamat palsu atuh. Ayo ting-ting mah babaturan urang. Halim hoyong Agnes Monica. Boleh. Sok ningali na TV pengitungnya. Atau bos Romlah wen. Atau mah pice utit. Itu baca. Pada bos Romlah wen. Kurang nganga. Kalayan izin anjeunna. Anjeun can waktu na balik pot tawala. Kulit patepung jeung kulit, daging patepung jeung daging, tulang patepung jeung tulang, getih patepung jeung getih. Waras teu makan jati, jati teu makan waras waluya. Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan gulung galang jadi hiji. Nuroniah Baliyah jeung Kamilahna. Manunggal deui, cager kalayan izin anjeunna. Wah, alhamdulillah ngulisi. Majus. Semalan kena. Aya kahirup. Gus.
Ada silaing. Hah? Ada silaing lu hidup. Kuring mah paekeun. Banyak nu pae. Oke jeung ruang. Alah. Pae ruang gepuk. Cing, udah. Udah. Alah. Ma. Semua kabeh hatur mah. Nuhun jang. Mana Bapak? Dibawa ku Arjuna Sastra Jingga. Saha? Mak. Pun Bapak mak dibawa rek dicacak. Udah guaing gitu. Wah biar Ulah kapan yang ulah kelangan tenang diu kelalanan. Nasib nepi ka kieu nya nasib urang. teu kapala kakak. Nah geuning abdi hirup deui ieu teh. Kayak ayo saha mah? Iya. Nya bisa lakian mah. Paingan gaya. Saha sih? Ngaran kaulah teh Nur Cahya, Dewa Nur Cahya. Cah. Udah mana sih? Tong kikitu anjang pamali. Pamali naon itu saha teh mah? Mareredengan gitu jeung lalaki Pak. Sok urang tanyakeun ka polisi geura. Ahli hukum. Kajadian teh mah bapak dicanak, dicacak, dipaehan, anak dipaehan, bapak, emak reredengan teh jeung lalaki ieu. Nah, kronologis gitu teh mak pakakeun aku hukum. Boa-boa. Nah, aya patula patalina jeung kajadian moal pati-pati sababna Sangkut paut juga. boa moal teh meureunnan aya perselingkuhan yang ieu lalaki yeuh Aya kong kalingkong juga nama. Aya udah bulak balik. aya kong kali genep kong kalingkong gitu cing emut eta si lain deui 30 pucus kapan kajadian teh kieu mak kumaha mimitina teh kieu mah teh nempong maneh pae salaki dibawa mah teh jejeritan aipek teh aya nu datang ka dieu bogoheun ka emak Ada. ceuk mah teh teu nanaon kaula rek nyeri pamajikan anjeun oge asa pangyageurkeun anak kaula kitu mak teh ngorbankeun diri teh nya ka anak eta mah rek ditarima ku maneh nuhun teu kajeun Kalepasan teh. aya aya kitu namana tuh mah mangawe mah sareng ieu saha sih teh Dewa Nur Cahya sareng Dewa Nur Cahya sing betah di dieu sing sono meureunna adi marek ini teh duaan mah rek nuturkeun layon bapa di mana dikuburna jeung kumaha nasibna pileleuyan mah sanes teh eta teu nepi kana kanyaha ulah jang ieu jadi gaganti bapa maneh pan bapa maneh geus maot nya pokona mah hoyong terange wujudna di mana atuh hoyong mulasara abdi teh keun bae ieu dan bakal tanggung jawab mah jang ieu aku bapa maneh moal burung palung bodoge-doge semar teh bapa kuring teu bisa diganti kitu Pak buruk-buruk papan jati buruk Bareng ke bapak sorangan. nya ge pun bapak wocanggengan abdi mah sayang we Oh cakengan gak keren di pengusahakeun. nya teu percaya ieu bapa maneh moal ku bapa nu lian keun bae da mak indung sampeuran abdi atuh ieu da kana beuki jauh jeung ente mah panginten abdi barek ini ieu teh bapa maneh ja Bapak dewek Pak Semar, nanti kadenge ku si Baik. Pak Semar teh ieu. Ya, jauh-jauh. Emang naik teh mata peda. Sa Jawa Barat nya oh Semar mah hideung beungeut bodas. Beuteung budayut, leumpakna kita. Meti rada gelo. Ini seperti gede meneh. Tak gitu.
Iya Bapak maneh teh dawala ingat Semar sem pengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksikan hade jeung gorengna alam. Iya, nah itu manu dibawa ku Arjuna mah itu mah kurungna, cangkangna tah ieu pan urang mah butuh teh eusina. Iya anu bakal melaan urang tah ieu teh Bapa maneh anu asli teh ieu. Pangna emak bogoh ge ti baheula. Dan teu nempo wujud kituna tah ieu di jero na nu kasepna. Cangkangna mah jang naon. Alah, Wah mang bapak maju. buahnya. Gaya Tapi mitos teteh sebenarnya mana? Mitos mah anu sok ngucur tina ceuli. Ketos atuh mah. Ya, saya mah makan diri. Hai catat. Geuning sok aya di nya teh. Hai cager gitu. Jualan bubur ketos. Ketan. Bubur ketan itu. Ada cager. mana we ngomongna. Ayo meuli bukan ketos mah tuh. Nya, Cik. Tapi aya ciri mah. Naon cirina? Ciri mandiri. Sinjangna teh seungit sawarga, seungit lisah sawarga, lisah kastori. Saur bapak baheula. Dah, montong dipercaya sia ge mitos ngomong dia teh. Ah, kuring mah penasaran. Bade namun sinjang sakedah sok. Oli lain. Hing lamun bau oli kade ke sakali. Atau bau WC. Alah. Kumaha aja. Teh geuning kawan saroge teh luar biasa ilmuna. Ya, sia kahipnotis nya sia teh. Nya, Pamakan sakadian. luar biasa mah teh. Wah, mah luar biasa. Biasa di luar mah. Babu kerah. Tersangka geuning tersangka Bapak kuring Badranaya Semar sem pengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam Semar kuncung sajatining rasa suci pangdiwincik perlambang samantarana Montong dipercaya tuh, nu kitu mah gede wedus. Ada siabat kahipnotis dawala. Tong sok kitu euy. Artina sia teh lemah. Geuning sia teh katipu. Kade sia imah bisi disita. Inyem gak bangun teh. Lamun dirinya teu percaya nyatakeun ku sorangan ulangan ukur beja ulangan ukur cenah engkena ieu tuturut muning teh dituntun ku garongi cilik eta ngaranna tuturut muning Unik nangis maut. Jelek sagede gedung sate Lain kaki jelek. Mun sagedek jago. cing namut atuh ah sok ayo Rasa lah. Itu si Mas. kumaha tersangka geuning tersangka Bapak kuring Semar Badranaya Semar pengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam dawala ka itu teh naon ieu Bah, dua hari lagi itu saya tahu mana. Kanca Mitra dari Bandung Pulang.
Tah kitu rupina seni budaya nu kena dipertahankeun. Siaran langsung. Lah, Pak hapunten Pak, syukur ya. Ieu teh kumaha aituna maksudna Bapak? Ai maneh kumaha tekad teh? Hayang merik Arjuna kadek wadinya ge dudunganna. Bakat kukuh. Tuman. Tah lamun kitu wayahna tong nuturkeun Bapak. Lamun ini perang mah eta teh geus gugur memeh tempur, geus perlaya memeh perang, geus pati memeh jurit. Ansur nawaitu. Naik nawaitu sama gudi. Tong ka mana karap atuh jang? Hei, saya tak mengawanyeng. Alah. Ulah ka Arjuna. Ieu rajana anu ngaran Jagat Netra, urang sasar eta jelmana. Sabab eta ulon-ulonna kejahatan. Eta dalam kejahatan teh. Arjuna mah katenung gitu sote. Tajok, Arjuna. Kalanan Bapak uningan di mana Arjuna katenung? Lain sagering-geringna dina sajeroning gering teh Bapak teh ngalayang. Ngamonitor neangan solusi kudu kumaha. Halo, pasti lamun kitu mohon Bapak teh dina otakna teh komputer wungkul. Percaya ai mah lamun kitu. Sabab aya nu ngomong buru teu na Semar teh lain Korea kadut. Lain. Kaini. Ilmu. Heureui ku. Salobana hewan. Wah apa? Yuk urang rengsekeun ieu kajadian. Urang serang we ka nagarana langsung. Pak, nagara teh ngabogaan walad dia balad tamtama. Sikap pedang tamsir gara beri can rasa pernah limpung. Tuluy. Loba pendukungna urang teh bakal jeung harapan lawan anu loba ieu. Oh jadi nya kudu loba batur kumaha carana hayang maneh loba batur. Hoyong. Mah, kaulah nun bisi engke tamu-tamu nu datang hayang inung sok na hareusain mah. Ranginang teh goreng, wa istri. Jagong kulub. Suuk non teh. Aganyo piceun. Jagong sareng suuk kulub. Datos diical. Oh, cepat teh atuh. Arwana. Indung aing kebawakeun eureun. Bareng lah jeung aing coba heula teh. Udah keluarga. Asa jadi keluarga abnormal. Abu Bakar. Bapak rek ngundang batur teh tetangga urang pada da kudu latihan jeung harapan perang segala rupa oge. Atur siasat teh. Ieu mah intina wungkul we. Saripati na urang calukan. Saha? Pindah sok ka dieu maneh. Pindah. Abdi, kalau pindah sia ada geus genut. Aing mau. Naon Bapak teh? Nya urang salukan ya. Lajeng ieu Dewa Nur Cahya meremkeun socana rapsidakap sina kutunggal matini babahanan catur dria. Catur araning opat dria araning angen-angen sir budi ciptalan rasa. Ngagupai wujudna anu parantos dicacak ku Arjuna. Malah tos digemol. Arjuna ge leungiteun. Tatangko teteng ngilarian wujud Semar Badrana aya. Padahal cing balelesat parantos jadi opat potong. Nyaeta dihaturanan ku ieu salaku pancerna nu aya di tumaritis kitu kayaan. Mangrupakeun kutu miri tapi opat warna nak berembodas koneng hideung.
nyaeta katumiri notog kampung tumaritis leungit katumiri timul ngajangan jama ngajajar opatan Duh. sampurasun rampes lu saha tidak tiluhur dewa itu lain starte saya dulu alien Tidak kualian tidak peduli itu. alien atau Ali Hasan itu atau Ali Agrem Ada mana botak. Pak aya makhluk opatan pajelma tuh saha Pak lu kewe tanya ku mana ya kade sampurasun rampes nuhun kalau tiasa tepung deui jeung salira salku pancerna linggih Duh. aduh cepot dawala abdi salamet maneh geuning hirup deui salam saha kitu teh iya bapak maneh bapak abdi Rujeng tepang deui linggih. Aduh nuhun cepot salamet geuning maneh. Saha ieu teh? Bapak maneh. Rujeng tepang deui. Sanajan urang ragatos papisah tapi urang ngahijikeun deui dina gawe. Iya. Salamet geuning maneh dawala asna tinggal. Bapak abdi ieu ge nya. Teh hoan gini. Lujeng tepang deui dan saling jaga. Oh, cager maneh. Saya bapak abdi di nyai ge. Bapak mana jang? Allah. Loba ini bapak naon. Urang ngaliarkeun abdi yeuh. Naon? Ieu teh saha? Bapak mana? Ai salira, bapak mana? Beli mah anana. Heuh teh salaki mak kabeh. Nya onyir. Kuatan mak kulimaan. Oke jamu naon mah. Ayo pada surti sang kanting ting kana ati Aya Pak Arus Cimente. Magahan tali pasini anu mati siang wengi anu mati siang wengi Aya Pasar Cimente. aya Kumara di pawanangan dulungan singan harangan harungan Wante geduk memadekan Pak Haji Dadang Akbar legitan kemanusiaan Aya Pak Dadang Supriyatna Sirap pitah tur pangrina Letatu matatu gana Caca Marica. Tekaure tumanina tamale menang musibah Tawale menang musibah Aya Dede Ciwabung. kadar sifat
manusia sepengen musibah sasara mugi sing aya panyingar mugi sing aya payusmun sini elingan pantesmun sini tulungan tandani sini atin masyarakat manusia Natraptina ayatna baja sepuna yen ruksak dalam dunia puting pola manusia kasebat jarang disebat makhlukmu pangsarakana leuwih timah sanajan itu jadina jangan diteruna manusia makhluk mulia tangku bisa nganopea pun datang gempa ketiga bencana alam saja ceprisma kumaha ngungkulanana Nur cahaya sesekat niwan cahaya papat warnane putih kuning abang irang oh putih kuning abang irang opat cahaya parantos ngawujud jalma aya di payunan ya Dewa Nur Cahya ngandikan wilujeng sumping dulur papat nur wilujeng sumping papat nuhun cepot tiap abdi tekantun pelan pipi wilujeng tepang papat tau ya tersangka kapal ilmu dari daulah wah mata korehan mempenganya perumahan muringkap bulu-bulu abdi bapak naon semaheun abdi punyungan abdi semaheun abdi dama-daman abdi sadayana ya bapak-bapak abdi anu didongengkeun ku bapak kapungkur geuning basa mirun seuneu kumaha teh subuh-subuh didongengkeun bapak jeung abdi padudua anjang dulur papat kalima pancer teh tak kieu kitu geuning can bisa dibuktikan kieu mah abdi can percaya eta kana kasauran bapak ayeuna mah bapak mah geuning tos bisa ngabuktikeun jelas ayeuna mah bapak ieu dulur papat kalima pancer saur bapak teh geus dieu eta kalewihan bapak teh kulan aduh bapak
Naon? anu didongengkeun hadapeun ka saringin teh ya. Kumaha ari teh dongengna? Nya dulur papat kalima mun haji mun kawasan. Kita baru kode Islam atuh. Mun urang mah capek-capek ngomong gitu ka hareupnya. Lumayan nya. Oke cek lumayan. Ngahaturkeun bunuh rasa ketika pingahan. Wileh salira parantos tiasa nyaosan panganggir kaula. Laras. Nanging taktosna oge kaula teh bade nyuhunkeun tanggal walar ti salira pikeun ngasmaan oge afal kaula margi ayeuna parantos papisah dat sifat asma afal. Dat hartina wujud sifat rupa asma ngaran afal pagawean nyagakeun ka salira salakopan cerna kumaha kaula ieu naon asma jeung afal kaula terus apa aja ada wala aidat wujud sifat rupa asma bengek Asma penyakit. hari apa nusok nu puihkeun ku barudak pangal goblok teh lain apa anjeun kawarnaan bodas pi asmaeun anjeun teh nyaeta Sang Hyang Nur Banyu. Nur Banyu bodas Nur Cai walu hingga dola sejarah urang tapi ka jadi sir inung bapa teh eta aci eta Acan bodas. Nur Banyu tupi kaula anjeun kasahayaan koneng pingaranan anjeun Nur Bayu eta mah angin Bayu teh Wo eta teh. kaula kasahayaan beureum anjeun Nur Geni Wala mi. tah aka ge beureum Nur Geni Beureum. atawa Sang Hyang Nurus Tunyung Bisa jadi da beureum. si lain Sang Hyang nu bareta teh gini Naon? Nur bareta teh bareta teh gini siar bangsa dibawa ke polisi tupi kaula nu hideung Sang Hyang Nur Bumi Nur Bogor itu Sang Hyang Nur Malasari aya Aya. eta maneng nono Iya atuh. tumidar lo hayang motok gitu tupi apa kaula ulah mubadir hirup kumaha Cing, karya aja berkarya. iya pokoknya apa arti sebuah nama tanpa karya Betul. karya jeung di tak aja Sang Hyang Nur Banyu wayahna pangnewahkeun Arjuna sageusna ditewak bawa ka pancuran Talaga Arum manian didinya ilmu tenungna supaya leungit supaya balik deui kana kamanusiaan balik deui kana kamanusiaan wah bisa jadi geus main teluh-teluhan juring bener Wah, geus kadinya mo. Sekarang galung ke tidak berbagai cara. segi nyerangna juring maka urang Tinu lemes, tinu badak. lemes karena pangdenge, karena panenyo, karena amel, karena segala rupa, karena rasa ge nyerang terus Nyerang. mencak katuhu tukang hareup luhur handap Eta nerekapna. lewat Arjuna manian di Talaga Arum tak di mana geus balik kana kamanusiaan langsung bawa ke negara Wau Langit didinya orang kumpul orang serang eta negara eta raja siap
geus mung deui geus teu nyaritakeun mung deui nya euy. Wah, iya maka Si orang mah di Semar mah segala aya jiwa pahlawan, jiwa prajurit, jiwa pejuang. jiwa sosial, jiwa seraya. Aya Saya terjijikan asuransi, Masaki. strategi perang apa lu? Dupi kaula Sanhyang Nurbayu jeung Nurgeni kuduaan panyokotkeun Bima. Ayeuna teh Bima teh can bisa naik ka luhur sabab sepel eta letakna nyata di hiji leuweung. Abusna mah korban tindas Arjuna. Saya bang Bima teh geus korban bah geus ku Arjuna. Walah geus aya korban. Hebatnya musuh nyerangna euy. Kalanan ai bapak uning hati mana? Apaan bapak mau ngamonitornya? Sapanya gering teh. Nanya kitu meuli totongkeun nya nyawan teh wujudna ke Bandung. Barebeja angin-angin teh ja. Ya, bisi maneh teh nyaho ieu kabeh ti utek tongo walang taga roh peti gogodongan angin cai bumi ieu teh alat deteksi anjeunna. Jadi urang moal leupas tina paningali anjeunna. Ngalewatan Rokib jeung Atid, tah urang teh tuturkeun eta. Moal kepikiran moal. Abdi mah mikiran ulah jagong ya bungkul. Wah kau takkan. Iya. Ya. Mikiran pang sholat kudu make mukena gelieur semua. Iya. Ya oh aya lalaki make mukena mah awewe make mukena mah belum. Sarung we laki. Iya. Dupi kaula Nur Bumi wayahna tepungan Kresna. Bejakeun geus siap kitu. Kresna bawa Dupi Bima saatosna salamet bawa langsung ka wau langit. Dinya urang jerak. Ayeuna keneh kalau pada bios cik ini pelalu mampacung kena lumaku probios cepot dek milu ka bapa mana maneh wah bingung ya Akan dalam kan kabeh ke balalageun bapak aing mah kita bae kan udah cukup. tun bae maneh mah jeung kaula we salaku pancerna ya tuh kajigana sakirana bapak ieu teu nyaha maka dia milu ka bapak tere kan Bapak asli kabeh oke. Perbios benar oh anjir pikat teu ngalengka ngapelesat lu Perbios los cokot Bima aja Kuring tinu mahagung adedi muji syukur kayang widi wira di dunya ngumpara dungan dicukupan sendiri kusari rasa nu tunggalna kulalan Gusti tunggalna kulalan Gusti
hatur nuhun anu saagengna. Mugia kunongtona oge tiasa janten ikhtiar urang ngamumule lemah cai sinareng tiasa ngubaran kasana urang ka almarhum. Salam baktos kasadayana, budaya Sunda jaya salamina. Sim kuring Gailan Mahdi. Pamiarta sadayana, di balik setiap lakon wayang golek tersimpan hikmah yang dalam. Wayang golek bukan sekadar hiburan, bukan sekadar boneka kayu yang digerakkan dalang di atas panggung. Ia adalah cermin kehidupan, siloka tentang bagaimana manusia menghadapi takdir, kebijaksanaan, perjuangan, dan nilai-nilai luhur yang semakin hari semakin terkikis oleh zaman. Di dalamnya ada kisah kesetiaan, ada kebijaksanaan Batara Kresna, keberanian Gatot Kaca, kesabaran Semar, bahkan keangkuhan Rahwana yang selalu berujung pada kejatuhan, atau tentang kelucuan Cepot, Dawala, dan Gareng. Semua itu bukan sekadar cerita, tetapi pelajaran tentang kehidupan kita sendiri. Tapi, Baraya, apa jadinya kalau generasi kita melupakan wayang golek? Apa jadinya jika bahasa Sunda yang begitu kaya, halus, dan penuh filosofi ini perlahan-lahan ditinggalkan? Apakah kita rela kehilangan bagian dari jati diri kita sendiri? Wayang golek adalah warisan, bahasa Sunda adalah jati diri. Dengan mempelajarinya, kita tidak hanya menjaga sejarah, tetapi juga menghidupkan kembali roh kearifan yang diwariskan para leluhur. Bayangkan, betapa indahnya jika anak-anak kita kelak masih bisa memahami filosofi dalam setiap sabet, gerakan, wayang, masih bisa berbahasa Sunda lemes, dengan hormat kepada orang tua, dan masih bisa tertawa menikmati guyonan khas dalang yang penuh makna. Pamiarta Gailan Mahdi, kita semua punya peran dalam menjaga budaya ini. Dengan mendukung channel ini, kalian bukan hanya menjadi penonton, tetapi juga bagian dari perjalanan besar untuk melestarikan seni dan bahasa yang diwariskan para karuhun. Urang babarengan ngajaga jong ngajar keun, supaya budaya Sunda hentu laungit, hentu luntur ku jaman. Tong hilap like, comment, share, saring subscribe channel Gailan Mahdi. Ulah sakur nonton, tapi hayu urang hirupkeun deui seni, hirupkeun deui pasah, hirupkeun deui budaya Sunda. Laki. Sanes pungkir kana takdir, sanes pumpang kana kadar, mun mendak cocobi bae. Abdi pasrahkan wagu pamit kenging ampun, lain ngarep keun kapasti. Si horeng wong tua gawe wiwitan, wong nom dharma lakoni. Sing saha kolot anu nyeun kagorengan, anak incu anu bakal metik ngala buah pepelakan kolot dina bab kagorengan. Sing saha kolot anu nyeun kahadeanya, anak incu anu bakal metik hasi ngala belah pepelakan polotea. Melak goreng tang tu bakal buahna goreng, melak hade buah hade. Sing saha kolot anu nyeun kagorengan, anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan langgeng cilakana. Hasil tina goro, hasil tina bohong.
yen tetep pangeran mah muarek dolim ka makhlukna silaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana. Natrat dina ayat-ayat Allah muarek dolim ka makhlukna, Allah muarek nangeui ti bongkokna. Matak eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa anas sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu bakal katempuhan diri nu bakal kacing ciri. coba tinu kawasan kasadaran nyawa dibere perisungkawa ngan urang masing perteka sanajan batur ngahina urang sing iman percaya wah tobat dari nu miskin orang kieu karasana seueur kanyerian abong kena kanu hina ngan ukur menakudara pikir pusut marung kawut kitu lain dituding namut kemang teh Kakang Semar nyeta pajarkeun teh cedakeun ngubaran emak padahal bapa teh jan balik asa teh kuahan teh hirup nepi ka kieu ngimpi naon peuting tadi ai aduh ya Arjuna jaman ini disiksa dicambuk ditanjong di siduhan banget bapak tobat diludahan rarai ampun alewihan teuing dunungan nepi ka kitu Kakang Semar kabina-bina teuing nasib apa mah pati nyeri asa bayah ngerasa tugenah ruksak perih milu susah jantung hiup milu bingung raga ngarasa
pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh faedahna tanpa hirup dibarengan iman takwa kanu kawasa. Hatur nuhun Bah tos masihan ilmu anu sakitu agengna mugia janten pamulus jalan Abah ka sawargana Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Salam baktos kasadayana budaya Sunda jaya salamina simkuring gailan